Saacan nongton ieu video, tong poho subscribe. Lantaran subscribe teh teu kudu mayar. Tong poho oge like jeung komen. Siap. Shrimps are pretty rich. Hayu ngeflow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateuacanna abdi kamari sareng rerencangan ngevlognya di studio Roket Cimahi. Mantap. Terus didinya banyak loba pisan lah halanganana. Nya hujan, macet. Tersempet opening jadi abdi bade openingna ayeuna we lah. Di rumah Raski. Di dieu. Ayeuna bade ka ditu, bade perjalanan ke studio. OTW, Bro. Nyayen tos bade nyampe, lanjutkeun deui engke. Ieu namina bass. Bass yang ngahasilkeun nada anu rendah. Di bass aya 4 senar, nyaeta G, D, A, E. Ieu drum. Fungsi drum menentukan ketukan jeung ameh musik teu sepi. Drum dipaenkeunana di takolan. Ieu gitar, fungsina jang ritme jeung ngiringan suatu musik. Gitar bisa oge jang melodi atawa solo. Ieu keyboard. Fungsina sarua jeung piano. Ngasilkan suara melodi pelengkap musik. Ieu oge gitar, ngan senarna pegat hiji. Iya diangkona dipetik. Jadi gitu mainnya. Atos.
atau segitu di kelompok abinya Punten, beli aya kelepatan kata, kapatannya abi ya aya Pawas, Kamal, Raski, Kapli, sarang Yusa. Yarpan. Itu vlog ti abi di studio 2 di Roket di musik studio di Cimahi Di Babakan. tugas Sundanya penginten atau segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayeuna Bade sholat heula. bade salat heula Sareng nyiuhan. Sekalian nyiuhan. Ayo, Tosnya itu. Nya iya atau salatna ayeuna bade ngalanjutkeun uwih ka bumi. Wey.